khusus urang-urang Sunda urang pika leungiteun kana budaya urang sadayananya silangkung anjeun dina sabar pijidan dina semina tapi dina biasa-biasa abis sekedar itu bapak pada tamu sampai sumbernya di dalam dina sampai masih di atas musiknya yang mangsa katukan bulan-bulan kepergian agama dipikir di belakang kuring hente tapi obat salah dijual malahan satu kali adunya ditambahin nyawamu sebenarnya ibadah obetan bisa oge acan Gustimu maha mugi pituduh abdi sumujud ka Gusti Sapionas kadia satenga ayah di jalan Yunan tembang pamungkas ujang jeblok saparentesna nun mei ngarilis organisasi kejadian sareng nugelis menjadi ayah eling babu peuy alah lagi minggu ini
pamulutna hoyong pileleyan insyaallah. Terkedah di malah nampak Bapak ujian bagi apa daya diantar beliau cerita cinta urang Sepionas eta ijelan tunan pamulut di Bapak Ujang pileleyan mudah-mudahan singkat tapi kalian tadinya Pak Ujang bagi dari sana deui Sepionas puisi nyarita senasi Bapak Daeng hadiran ayo nah janji Sepionas bagus aku ayam lagunya non Pak Bangsit ya siap Bangsit Sriwangi insya Allah